Nah, atuh mang. Heeh, atuh paket ke cicing ke ngapal motor ya bodak ya dong nih. Urang Jorok. kesel ku anak buah Pak Haji. Nah, aja datang-datang juga kesal. Orang bukan salah naon. Kamari ngirim paket ke anak buah Pak Haji. Nu di mana? Itu dibayar Pak Haji. Anu di mana anak buah? Udah loba anak buah teh. Eta anu mobil bareng. Si Udin. Gelut. Gedut. Kumaha? Teu bayar. Heeh. Aduh, baik kurang dibayar eta mah sok kurang dibayar. Tapi penting nelpon si Udin teh. Naon? Barangna teh sesuai. Jadi teu dibayar, ulah dibayar Pak Haji cenah moal kurang mau dibayar. Kan pada pesan lagi mie Pak Haji. Ya pesan sama mie. Tapi mie na awan nogan. Pada tanaga maya nogan, tapi awan nogan. Ya mau dibayar kurang atuh. Gaman mayan lo kan. Ai di nu kenyataan mah danger bungkus mie unggul. Teuing tuh urang mah teu naon mang. Eta mah anak bawa urang nu ngomong ka urang, Pak Haji ulah dibayar ke lamun sarmang. Teuing atuh ulah salah urang. Kewewe teh tanyakeun deui ka anak bawa urang. Yakin anak buah Pak Haji pesen mie atuh matakna. Teuing eta teh apal atuh. Iya. Mie-na mana? Tidak atuh urang. Ya bayar atuh ke sarmang. Mie di daerah yang dibayar ku urang. Sok ngaruga pisan ah. Cek anak buah Pak Haji. Kamari teh cenah ada sesuai. Ya kamana keur mina. Tinyu we kudu dinya ditinyu urang. Bang, maklum anak bawa erang, urang mah eta mah atuh pira ge lulusan SD. Jadi moal pati ngarti. Aing. Ieu tah. Naon eta? Burak eta ka eta LCD. LCD. Oh, HP ieu teh. Oh. Main bobot wae teh jalan geudian. Oh, 200 ieu teh. 200. Kayak kurang teh punah. Ieu kagok keur ngalapan motor. Demi Mie dar ku dirinya, ku dibayar ke orang. ya Haji, kapanan anu pesanna saha?